budak nu lain kemarin nanya kaburna. Teuing atuh paure beunang. Kencing atuh beunang ge salula urang we. Solidaritas ning maneh mah. Teh atuh maneh sih suga doe araya di laweng. Heuh atuh kurangan kitu ya. Woi, pancoyu lawan urang. Ayo. Wan maneh heula jeung urang. Jamil lain maneh jeung urang. Hayo siap. Waduh, ieu mah tenaga bangun. Sok dia namanya jeung urang. Bong orang yang ngapal ceceng si Wira. Ayo Win. Ayo pan enak giliran mana jeung urang. Oh, ayo kecil jeung mana mah. Tanwin. Jal itu enak ditukeun mana? Ajak konaan maneh keur pasare kos nu kabedil. Urang tadi ngimpi perang ngalawan penjajah tapi penjajah nanti mirip maneh. Suwe teh, banyak kurang penjajah. Sing alus atuh ngimpi teh. Nya kumaha tuh da teu dihayang-hayang ngimpi mah. Heueuh emang urang menang teh perangna. Nya eta katembak ku maneh arek males tadi nama kabur dihudangkeun manten. Oh hari kitu mah alus atuh ngimpi. Nah berarti orang menang. Suwe asanya ngimpi teh bakat hayang jadi tentara sugan. Oh mana teh hayang jadi tentara, piraku tentara leutik gitu. Oh hari itu mah bakal seseg atuh awak teh. Emang maneh hayang jadi naon? Rumah hayang jadi jawara. Geus kitu patut hayang jadi jawara bisa teh silatna. Ya tinggal itu. Iya maneh mah. Mana nu lain? Si Fikri jeung si Aja. Aya di tukang. Ayo surang balik bisi beunang. Mama lempar. Ayo. Ya Wira maneh apal teh rukun Islam aya baraha? Teuing teu apal. Ya ke urang mere nyaho kudu sakali apalnya. Kahiji syahadat, kadua salat, katilu zakat, kaopat puasa, kalima munggah haji ka Baitullah upami kawasa di jalana. Sok bener bisa teu? Teuing gancang teuing. Maneh mah surang ka barudak ya. Yuk. Hari mana tadi kabur ke mana? Ka kebon. Ya ari marene teh maraling lain. Sanajan teu meunang ge ulah sok kitu. Ulah sok sacokot-cokotna ari lain cokot deunana. Ulah sok sauseup-useupna ari lain useupeunana. Lamun meunang mah maneh ge pasti ngadahan.